Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Tunggara Nyandang Panjara bagian katilu. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sanggeus beres leos Tarmedi balik jeung Suherman lempangna meningaleng hoy bangun anu tenangan. Geus tepi ka imahna pok Tarmedi nyarita ka Suherman. Omat, ulah teu ka dieu deui sukan man. Tah wayahna aya duit sakieu, beulikeun naon di jalan keur anu di imah. Tarmedi ngasungkeun duit 150 perak. Top ku Suherman ditampanan kalawan nganuhunkeun leos balik lempangna maninga gedig bangun rusuh nakara paroman marah mai bangun nubungah dumeh menang rejeki. Katingalina ku Nyi Titi ti kajauhan keneh oge Suherman datang meni curing hak muru kaburuan gancang babawaanana dirawatan dibawa ka imah anu teu ngengkekeun deui bungkusan teh dibuka. Barang muka bungkusan samping kebat hatena ngarasa bungah taya papadana ditatap diusap dibeber-beber rap dipake serengeh seuri bari ngareret kana beungeut Suherman nembongkeun tanda kabungah hate. Ti mana kengeng daging domba Kang Maman? Tanya Nyi Titi bari ngaguar-guar daging domba. Nu matak eta teh ti domba anu Tarmedi. Dasar dadalan hirup anu keur Tunggara. Keur kakara teh milu hayoh dombana eleh nepi ka tandukna semplak sabelah harita keneh oge geresel ku nu bogana dipencit diantaikeun dagingna. Tapi sanajan kitu oge kulantaran karunyaeun meureun ningali kaayaan urang golosor manehna teh tah make mere duit sagala 150 perak nya dibolikeun wae ku akang teh kana samping 100 salawe. Lumayan urut-urut oge keur pangais. Bari lung sesana anu salawe perak deui dialungkeun kana lahunan Nyi Titi ku Suherman. Upami teu capek mah Kang Maman, urang amengan ka Biuti. Bari ngintunan ieu sakedik mah Nyi Titi ngajakan ka Biuti bari ngaguar-guar daging domba. Nah atuh ti, hayu wae engke geus rada ieuh. Urang arulin ongkohanana akang oge geus lila teu kaditu weler Suherman. Pas sore anu kabeneran hadep poena langit lenglang taya aling-aling Suherman jeung Nyi Titi katut anakna arulin ka Mang Murtasim anu maksudna deuk ngirimkeun daging domba kulantaran ngingetkeun pikeun Mang Murtasim kacidanya aheunana ka Suherman rasana asa ka anak sorangan. Teu sabaraha lila di jalana Suherman jeung Nyi Titi geus tepi ka imah Mang Murtasim anu kabeneran Biuti keur ngalange diuk dina golodog. Heuheuy deuh, haturan teuing panganten baru. Biuti ngagonjak Nyi Titi bari jung nangtung. Ah, sok baku embi mah ari tos ngagaronjak teh. Sanes panganten baru panginten, paling untung oge panganten bari. Walau Nyi Titi bari leungeunna nyolongkrong ngajak sasalaman anu teu petot dibarengan ku imut matak ngirut. Mangga kalebet Nyai. Biuti ngajak ka Nyi Titi jeung Suherman bari cat arunggah ka jero imah terus dariuk dina kursi. Kumaha daramang Bi sadayana? Barakah Nyai dina wangkid ieu mah. Mung nya kitu teh wae ketah sadamang-damangna anu tos sepuh. Kantun lungsena teu sapertos anu anom ageung keneh kasono nya Jang Maman. Biuti nyaritana teu weleh jeung banyol. Ah, sono teuing henteu Bi, mung saukur tambih tiris. Walor Suherman ngabales ku banyol bari seuri panon ngagilar ka Nyi Titi. Jilatot Nyi Titi nyiwit pingping Suherman bari ngadelek nyeh imut. Dupi emang angkat ka mana Bi teu katinggal-tinggal? Tanya Suherman bari ngareret ka lawang dapur katingali aya Nyi Otih anu keur kabeneran ngalieuk deui ka Suherman. Deg ser batin Suherman teu pupuguh ujug-ujug ratug ku bantrokan panon jeung Nyi Otih. Gancang Suherman ngeluk tungkul ngarasa kasoran
ku pencerongna panonyi otih anu sakitu curuleukna. Waktu Suherman nanyakeun Mang Murtasim biuti tegancang-gancang nemalan da puguh ngerasa kagok. Ku luah ciduh keuneun ngan kojengkang wae biuti murakeun luahna anu geus pinuh. Barang sebrot biuti murakeun luah tina jandela surungkuy Mang Murtasim bijil ti kolong tas ngerokan berak hayam atuh sirah jeung beungeutna meuni kuyumut pinuh ku luah. Nah, ini jabrig lebokeun tetelo teu gablek kacedo pisan ha. Dibentur si aku aing. Mang Murtasim bari nyurungkuy ti kolong. Ngadenge Mang Murtasim ngambek Suherman jeung Nyi Titi pating raringeuh teu nyaho asal usulna, ujug-ujug kadenge ngambekna wae. Lol biuti nonghol sirahna tina jandela ningali Mang Murtasim ngambek, toloba catur deui ngandreug-deug wae biuti lumpat ka dapur bari ngagebrugkeun panto awahing ku sieun ku Mang Murtasim. Barang panto digebrugkeun tungtung kabayana kacepet ku panto atuh puguh wae asa dicentok ka tukang. Ngan geduk wae sirah biuti ti dagor kana panto. Aduh aing, biuti bari ngarampa sirahna asa eumeur. Kulantaran ku sieun teh bisi Mang Murtasim kaburu norojol manten maksakeun maneh tungtung kabayana anu kacepet ku panto teh dibedol satakerna bari sukuna sabeulah ditojerkeun kana panto. Anak kerewek keblug biuti ti bobot nang karak bengkang kokosehan deket hawu sukuna rancung kaluhur siga nu ucang angge samping ngabulih kelak sigana lamun aya nu nempot teh mah matak era parada. Katurug katutuh keur kokosehan teh hayoh leungeunna anu kenca ngarampak katel urut ngagoreng lauk asin panas keneh atuh ngan gurubug wae biuti gugurubugan. Gurutuk Suherman jeung Nyi Titi muru ka dapur meh patubruk-tubruk ngarasa reuas ngadenge anu ngegeblog. Baranggok katingali biuti keur kekerepengan beungeut camohok pinuh ku mehong telila kurunyung Mang Murtasim asup ka dapur. Katingali beungeutna lah mongkot ku luah atuh ngan kai wae Suherman jeung Nyi Titi seuri pating arak kai sareeleun nyeungsirikeun kaayaan biuti jeung Mang Murtasim. Sanggeus Mang Murtasim bebersih kadenge biuti seuri mani ngahihi. Aduh, gumujangnya sakitu siga surili jengkoleun teh. Ayo kapegekna. Mang Murtasim bari cat unggah ka jero gek dariuk ngariung jeung Suherman. Kumaha Mang? Damang? Tanya Suherman bari sasalaman. Pangehesto jang dina wangkid ieu mah. Sawangsulna kumaha Damang? Mang Murtasim malik nanya ka Suherman bari ngorobet bako tina dompet wal didedetkeun kana hulu padudan cekes ngotretkeun bensin sut disundutkeun kana padudan bari dikenyot pipina katingali meuni kemong-kemong wae. Bi Nyi Titi ngagegero biuti anu keur di dapur. Kah ular biuti bari norojol nyampurkeun gek diuk gigireun Mang Murtasim. Ieu abdi teh Bi gaduh ka emot sakedik lumayan wae beuleumeun sarengna deui abdi teh da moal lami bilih ka bujeng sonten teuing bade wangsul. Nyi Titi bari ngasongkeun babawaan ka biuti. Har ari Nyai engke heula atuh kapan itu pun anak nuju nyangu kela nanjang maman ulah kusok sarwana teuing ular biuti. Sawios Bi sanes nampik pangasih gampil sanes waktos ka dieu deui da ieu ongkoh pun anak renghak-renghik wae ngajak uih. Ular Nyi Titi bari nyolongkrong sasalaman ka biuti jeung Mang Murtasim nya kitu deui Suherman sasalaman. Ti dapur Nyi Otih nyambungan bari nyampeurkeun. Enggal-enggalan teuing atuh cece sanaos mulih wengi oge moal aya naon-naon mergi kaleresan caang sasi. Nyi Otih bari sasalaman ka Nyi Titi. Suherman jeung Nyi Titi tarurun ti imah Mang Murtasim leumpangna rusuhna keur pamikirna bisi kaburu burit manten. Sadatangna ka imah kasampak Tarmedi keur campego diuk si dengdang dina golodog anu memang geus lila Tarmedi nunggu-nunggu Suherman balik. Paingan langit lenglang euy nyata wae tas arindoh hoy. Tarmedi bari jung nangtung.
Geus lila med, tanya Suherman bari ngalaan panto cat arunggah. Aya wae meureun setengah jam mah, ulur Tarmedi bari ngalaan duduk kuy sok ditunda dina dipan. Asa reureusna keur ieu teh burit-burit ka dieu, aya naon kitu med? Biasa wae man, aya perlu. Ngan kaperluan ieu. Maksudna mah pikeun Nyi Titi. Lain kira-kira nak pamajikan ente, daekeun namun maturan pamajikan saya di imah. Maturan sotenan, lain maturan babantu di dapur. Ieu mah maturan tambah keungeun teuing eueuh batur euy. Kulantaran saya sok mindeng indit-inditan. Duka teuing atuhnya. Coba wae urang tanyakeun ka jenisna, ulur Suherman anu harita keneh Nyi Titi digegero. Aya naon kitu Kang Maman? Nyauran abdi. Kieu Nyai, saya tos nama akang ka dieu teh, bade aya pisang gemeun. Manawi kitu oge Nyai kersa kalayan teh bendu galih. Kumaha kinten-kintena kersa upami ngarencangan euceuna dirompok. Sanes ari bade didamelkeun mah, margi akang mah sok mimiosan. Kitu cek Tarmedi bari neuteup kana beungeut Nyi Titi. Buka atuhnya Kang, kumaha ieu wae pun lanceuk abdi mah, ulur Nyi Titi bari nunjuk ka Suherman. Kumaha atuh man euy, kira-kirana diidinan ku ente? Tarmedi ngareret ka Suherman anu keur diuk ngahulang siga nu bingung ngajawab. Eta mah kumaha jenisna saya mah? Nyarek moal, nitah moal. Nya eta mah kata kumaha isuk bae putusanana mah. Atuh aya wae saya ka ditu jeung pamajikan netelakeun jadi maturan pamajikan ente. Nya kitu hade atuh man, ditunggu ku saya isukan di imahnya. Jeung deui saya teh moal lila kulantaran aya keperluan anu sejenna. Ieu mah lumayan wae Nyi, lain akang ngahinakeun. Tarmedi bari ngasongkeun samping jeung kabaya ditumpangan duit anu gedena 200 perak. Har itu akang meni ngarepotkeun pisan. Hatur nuhun atuh. Ulur Nyi Titi bangun bunga heuna keur dibere samping jeung baju teh anu teu diengkekeun gancang dirawatan. Kitu wae atuh nyaman. Tarmedi bari jung nangtung leos balik. Dina peutingan harita kabeneran malam Jumaah Suherman ngalamun mikiran soal Nyi Titi deuk maturan pamajikan Tarmedi boga rasa curiga bisi pamajikan Tarmedi timburuan kulantaran geus kacontoan ku pamajikan sadeli nepi ka barontakna. La ilaha illallah. Nah hareudang kabina-bina teuing ieu teh Suherman bari jung nangtung kulutrak muka panto geek diuk dina golodog maksudna deuk ngadon niis. Teu lila sanggeus budak sare torojol Nyi Titi nyamperkeun geek diuk gigireun Suherman anu maksudna sarua deuk ngadon niis. Kabeneran peuting harita caang bulan maning ngebrak kawas ti berang bentang baranang mega peting arendat nambahan papaes alam. Hiliwir angin letik ngadalingding ngoyagkeun bangsa dangdaunan katingali daun kalapa peting arulang siga anu ngagupayan anu keur nariis ngarasakeun kanikmatanana alam. Kang Maman, abdi gaduh pisaureun sakedik. Kitu oge manawi teu janten bendu galih. Abdi teh gaduh kapanasaran. Geus bati hoyong tumaros ka salira Kang Maman. Nyi Titi bari diuk nangisad ngadeuketan Suherman. Teu aya halanganana ti aya picaritaeun mah. Balik-balikanan teh dikedalkeun bisi jadi mata. Dupi Kang Maman teh salaresna nyaah ka diri abdi. Sok inggis diri abdi mah dianggap kembang. Ari keur meujeuhna mangkak mah teu sirikna ditatap, diusap, diangseuan sagala rupi. Ari tos layu mah diapilainkeun. Sakadar disangga ku carang karuntah. Sedengkeun diri abdi mah tos teu indung teu bapa. Saur si sindiran teh mah cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Lieuk dengan lieuk lain jauh ka indung ka bapa. Nyi Titi nyaritana bari ngalengis bangun sungkan papisah. Ari Titi sugan teh picaritaeun naon wae anu baris pijalaneun kahirupan. Bet ieu mah los-los kadinya, bet piraku atuh ti. Da lain anu teu hidang akang oge, piraku ari keur sangsara paheyeuk-heyeuk, ari geus menyat nepi ka poho.
kehelaanan tujuan kadinya mah. Tapi duka teuing ketang lamun diri titik terhadap ka akang mah moal boa kena kana kakawihan anu sarupa kieu. Ka gunung abdi ka gunung, ngala malati jeung saliara, kaduhung abdi kaduhung, boga salaki kanu sangsara. Gular Suherman. Ah gening bet kitu Kang Maman mah. Nyi Titi bari celetot nyiwit leutik kana pingping Suherman, gurubug Suherman ngagurubug barinya kalepi geulangan Nyi Titi. Keur ngeunah-ngeunah Suherman jeung Titi ngarasakeun kanikmatan hawa peuting anu matak nambahan seger kana awak, teu kanyahoan cahya bulan ngedak-ngedak surem. Nya kitu deui bentang anu tadina baranang teh lusles laleungit anu tekung silila kadenge sora guludug, mere isarah bakalna hujan turun. Kurilap celebet, gurilap celebet, sora gelap mani ngaberebet, seor seor seor, sora hujan mani nyeor, angin ngaguruh. Gancang Suherman unggah kulutrak nulokan panto bari maca taud, nya kitu deui Nyi Titi gancang muru budak anu keur sare. Teu sabaraha lila hujan raat, tinggal sora angin kadengena masih keneh ngagelebug, kalan-kalan cai hujan maruragan tina dangdaunan ninggang kana kenteng pating paralap. Jep kaayaan peuting eta mani comrek ti iseun taya nu batuk-batuk acan iwal ti sora cihcir di pipir hawu, teu lila kadenge sora anjing babawung, kadengena hawara-hawara maklum kasilep ku sora angin, kadengena asa nambahan keung. Bubuhan kaayaan geus peuting goledag Suherman ngedeng sare tibrana keur kerek mani nyegrek. Isukna sabada Suherman balik ti cai ka sampak Nyi Titi geus saged di baju, nya kitu deui anakna geus disalinan anu maksudna deuk ka imah Tarmedi. Wanci haneut moyan Suherman jeung Nyi Titi geus mariang kalawan anu jadi anakna teu tinggaleun dibawa ngajugjug ka Tarmedi deuk nyumponan sakumaha janji kamari yen manehna deuk mere kaputusan. Teu kacaritakeun di jalana Suherman jeung Nyi Titi geus tepi ka imahna Tarmedi, gancang Suherman pupuntenan tina panto bari nurunkeun anakna tina gandongan. Tarmedi norojol ti jero bari muka tulak kalawan nitah asup ka Suherman. Anu teu talangke deui Bu Suherman jeung Nyi Titi arunggah geek dariuk dina kursi. Mah, Tarmedi ngagagero pamajikanana anu katelah ngaran Rohmah anu asalna urang Sukabumi. Pamajikan Tarmedi nembalan bari norojol nyamperkeun gancang sasalaman ka Nyi Titi. Nepangkeun Rohmah cenah. Nyi Titi malik ngawalar bari nanyakeun calager henteuna bari geek diuk deui. Kieu mah perkara neangan pibatureun mamah teh weleh teu aya kebenaran akang ka ieu mamah. Mun kitu teh mah teh babala gonjangan ka istrina manawi kersaeun ngarencangan mamah di dieu, nya kalaresaan ayeuna ka dieu pisan. Kumaha atuh Nyai kinten-kintena kersa? Tanya Tarmedi ka Nyi Titi. Teu loba anu dipikir deui Nyi Titi gancang nyanggupan kanu sakumaha pamenta Tarmedi kulantaran ngarasa asa kahutangan budi kalawan geus meunang izin tinu jadi salaki. Atuh hatur nuhun ari kersa mah sayaktosna ece oge hoyong aya rencang sotenan, rencang kanggo di dapur. Mung ieu mah dumeh aana sering tara aya di rompok, janten ngaraos keung, kaleresan pun anak teu aya di dieu. Banyak kitu cece perkawis pameget mah rata-rata kahoyongna teh angkat-angkatan wae. Komo upami tos sering ngirup hawa kota mah sigana teh garetek nakar. Walar Nyi Titi bari ngadelek ka Suherman. Heuheuy deh, mani mupakat pisan ai. Da salaresna kitu komo aana mah siga nu murag bulu bitis. Pamajikan Tarmedi bari sedot-sedot nyisiran. Ayo aman, keun antep nu di imah sina Paridato. Angguran urang mah urang ka kota balang siar. Bari ngalologor panon ulah sereuk-seuk teuing di imah. Tarmedi ngajakan ka Suherman indit ka kota anu cantang tu baris ka mana-manana anu dituju.
Gejelig Tarmedi jeung Suherman tarurun ti imah arindit duka deka mana anu ditujuna. Barang Tarmedi ngagero tukang beca anu keur nagog di sisi jalan. Serog beca kahareupeun Tarmedi bari tukang beca nanya, "Bade ka mana, Gan?" "Ke stasiun ya, Mang." Ceuk Tarmedi nyaritana kitu teh bari gek diuk jeung Suherman dina beca kalawan teu pasini heula ongkosna. Geulejeung beca maju nyemprung kawetan nuju ka stasiun. Abong kena geus jadi babasan Bandung heureun ku tangtung puseuran dayeuh pangbeberah anu bingung heureun usik ku tutumpakan kayaning mobil, motor, kareta mesin jeung sabangsana tutumpakan. Pon kitu deui jalma-jalma balawiri anu deuk daragang anu deuk karuli umumna neangan kipayah rame lain dikieuna kawantu isu keneh. Dina palebah panginepan pisan kabeneran dinu rame-ramena teu kanyahoan beca ti guling anu tumpakna usai-usai deuk biji lakatindihan pisan ku beca. Ngan hadena kuno araya di sisi jalan pada narulungan becana gancang dicungkedangkeun geus kitu mah nu tumpakna harudang bari ngebutan calanana ku sapu tangan bubuhan kotor ku kekebul jalan. Tayalian anu labuh tina beca teh Tarmedi jeung Suherman anu maksudna deuk arulin ka kota. Dasar geus jadi adat kabiasaan pikeun Tarmedi gede ambek sanggeus meresihan calana ana sarenteng teh ka tukang beca ngambek bari heat dampaleungeuna diheumbat deuk nampiling. Aduh, aya ieu nya bahasa sarenteng pamirsa. Kumaha lamun aing nyerenteng cenah. Ramenya pamirsa dina TikTok ya sarenteng cenah ieu. Urang lihan deui. Ana sarenteng teh ka tukang beca ngambek beri heat dampaleungeuna diheumbat deuk nampiling. Sanajan kaayaan tukang beca dedegan pendek leutik teu kungsi kapalingan barang heat Tarmedi nampiling rika tukang beca dongko bari ngarawel baju Tarmedi. Hulu angeunna dipiheulaan ditonjok. Tarmedi kuat kamurungkut nyengkel angen ngarasa seueul meureun ditonjok tukang beca tayohna asa dihina ku tukang beca. Seak deui Tarmedi najong mani ngajelepung tukang beca ikat ngagiwar ka gigir bari kak suku Tarmedi ditembak. Kuliwal plug. Tarmedi tibebeut nangkarak bengkang bibir nyengir kulantaran bujur ti tendeut pisan kana batu suku merengkel. Ayo geraho aja deui selaing lamun nyata lalaki ulah kena-kena kanu kieu patut abong kena asa tandang aing teu deungeun janji sia bertindak teh. Nah dihaja ku dewek digulingkeun becana ceuk tukang beca mani tipe peuleukeuh nyarekan Tarmedi. Kulantaran ngarasa salah Tarmedi sorangan jeung ngarasa era ku umum saung Suherman mikeun duit ka tukang beca salawe perak bari ngalalewas arindit deui. "Deka mana anu dituju teh Med?" tanya Suherman ka Tarmedi anu katingalina Tarmedi sajeroning ngajengjen nangtung dina pengkolan teh panonna rarat-reret wae siga aya nu keur diteangan. Ret Tarmedi ngareret ka hiji lalaki ngajingjing tas kulit hideung asup ka hiji warung cikopi peuntaseun jalan beulah ti wetan. "Tong loba pertanyaan man. Hayu tuturkeun wae dewe ka dieu." Tarmedi ngalios lempang mentas jalan dituturkeun ku Suherman. Bus Tarmedi jeung Suherman asup ka warung cikopi gek diuk bari menta cai kopi 2 gelas. Sajeroning diuk panon Tarmedi teh cicing gawena gular gilir ka gigir ngareretan tas gigireunana. Tayalian eta tas teh boga hiji lalaki anu keur jongjon ngopi. Sajeroning Tarmedi nginum cai garayam leungeun sabelah kana tas sarelek sletingna dibuka ku siwel eusina dikodok karasa ngeresek kertas anu ceuk pikirna geus moal salah deui tangtu duit. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.